Nomor patandang 116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risnawati doa. Gusti, kongkorongan ieu hate ku borelakna sikit tasbih jeung zikir na unggal lilir sangkan teu bisaeun mungkir kana hakikatna takdir. Gusti, ceboran ieu rasa kuweningna ayat Quran jeung luhurna darajat iman sangkan ajeg na tangtungan muntang ka Anjeun nu Maha Hemat. Gusti, papaesan ieu raga ku endahna akhlak mulia jeung lengkah nu ngawirahma sangkan diasih sasama sangkan hirup nyanding bagja. Gusti, ieu hate, ieu rasa, ieu raga kuring teu ngaboga-boga. Ino misno sarakan urang tina kasemahan deungeun jadi pahili angeun dayeuh dirajah semah jadi ngareunah. Dayeuh maneh kadeudeuk sarakan urang digadabah jiga nu teu boga peurah lamun nu boga imah tepi ka kudu ingkah titirah. Mangkade gancang geranguniang ulah tibra sare bisiku semah